hadrah Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrah sahibi hadzal kitab syarih hadzal kitab muassis hadzal mahad nafa'allahu bi ulumihim fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-musannif wal muallif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Punten ieu sabaraha poe? Seminggu leuwih libur. Abina seueur bulak-balik cenah teh ka Kalidutu. Bandung ka rumah istri abi. Ya biasalah. Itu teh jadi seueur katinggaleun. Tapi nya sesuai perjanjian qadaan hatta jam 11 cocok seminggu ayahnya 5 hari lebihnya sehari kan saja. Terakhir ngaos siraha tanggal 5 ulang antenya bener hari naon enak teh Senin Selasa Rabu Kamis 3 poenya malam Selasa Rabu Kamis 3 hari di berarti tanggal genep teh sehari naon 3 hari ke jam 10 lah cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah kudu aya kopi nih rada lila mah. Faslun ari ieu eta hiji fasol. Kamari di dieu domba sabaraha hiji mencit teh? Hiji. Wah, segarnya hiji. Sararea meureun. Barareg teh nyatena. Abi mah itu di tempat abi dombana genep, sapina hiji mencit. Nyatena abi ngan nyate ngan 3 siki 3 tusuk geus bung teh hoream. Udah muncit domba genep sapi hiji. Tapi nyate ngan 3 tusuk abi. Nyate mah gebar ngan makan 3 tusuk. Kabita-bita acan gitu. Resep gitu anak. Jadi mah lain itu nya kakak resep nyara teh abi teh pati resep teh. Hayu masakna we abi gitu. Nyate. Hiji wah, ku santri meureun hiji umurnya. Hah? Santri mana sate galak. Gebar. Eta teh muncul acannya ieu mah. Prolog heula. Asar teh sebab kenapa domba dijadikeun barang naon kurban kantos pada terang. Eta teh kisah Nabi Ibrahim anu bade naon dipiwarang ku Gusti Allah piwarang mencit kanu jadi saha put. Nah anu jadi pertanyaan apakah benar Nabi Ismail anu bade dipencit atau henteu gitu. Mayoritas di Indonesia mengatakan eta teh Nabi Ismail. Tapi mayoritas di ulama-ulama Timur Tengah sanes Ismail justru. Eta Nabi saha? Nabi Ishak. Itu ulama. Perdebatan itu panjang. Kabarna ti pamitalapat ti Ibnu Abbas dua nana sami. Anu nyebatkeun Ismail, anu nyebatkeun Ishak. Wah, panjang eta teh. Ismail Ishak. Oh. Ismail Ishak. Gupron. Ismail Ishak. Oh, Ismail Ishak. Fil libasi tetap dina mertelakeun aanggoan. Kamana ieu jidan terus orang GBLA terus tadi Ahmad tadi
Hah? Saha? Oh, di mana? Oh, di luhur. Wah. Abi we ngecor isuk-isuk peuting nama ngaji biasa gitu. Tapi teu nanaon sih. Ada aya alasan mah. Kadang resep eta teh keur naon? Bebersih gitu. Komo kobong santri ya, semangat. Baheula itu aya babaturan palebah ngalereskeun di kobong santri teh sapang semangatna. Namina teh tino es pamaget. Wah pang semangatna ngurus genteng ngurus. Yang anehna teh lamun dek ngomongan kobong santri teh kudu sareungit jeung kudu rapih aneh. Padahal mah kuli mah kudu seueur jeung rapih gitu. Anehna teh rapi. Nyak seungit dipikir-pikir. Nah si gawe teh kudu make minyak seungit kan kekesangan. Nah kudu make baju alus pan ge kararotor dipikir-pikir baru. Abi mah gawe di tempat laki ya. Pakai pakaian partai naon penting mah bebas, lepis naon gitu. Imah rapih. Sing horeng. Di ditu teh lain nembok ka ngobrol we jeung santri ya. Teu balik kitu imah. Sakatelah teh teh. Akang eta teh. Pang semangatna. Tapi teu naon sih semangat karena aya biang mah teu naon gitu. Semangat pek teh. Jadi sok aya nu kobong istri sok aya. Pamoga sarua make minyak seungit make rapi. Aya hantu. Anggap we imah lamun gawe di kobong sana anggap we juri gue unggul gitu. Tuh ningali juri gue ieu mah. Kapunggor abi paling anti gitu. Lamun kerja kobong santri ya meskipun dititah alilan ku guru mah teu moal daek. Lamun kobong lalaki daek we. Santri mah haroream teuing gitu. Kalau ngarobrol gitu. Kalau naon sebutnya caper naon capernya caper cari pertandingan gitu. Cari kadinya ieu teh ngobrolkeun tadi itu ngegawe jadi tetap dinambartelakeun aanggoan wayah rumu sareng haram ala rijali ka pirang-pirang lalaki naon labsul hariri ngondang usad hariri kemana wae teh ngalogat teh labsul hariri nganggo sutra harir sutra wa takhattumi sareng cieun-cieun bidzahabi anu dijieun ku emas punten ka santri pamagat manawi aya cai haneut aya teh soalna ka jam 10 ieu aya cai haneut udara kaseuran caina jam 10 yang bener ini jam 10 wal kuzi sareng kuzi qadr wal kuzi sareng sutra samikane sutra tadi fi halatil ikhtiyari dina tingkah milih-milih bebas maksud milih teh wa kadza sareng nya kitu deui yahrumu launan logatna dalila fi wa kadza sareng nya kitu deui haram yahrumu haram naon istimaluma nganggo
anggona perkara dzukira anu ditutur ieu ema ala jihatil iftirasyi kana arah-arah amparan. Kenanya udah gitu. Blay. Wa ghairi dalika sareng salian itu iftiros. Sehingga bakal budak TK itu. Min wujuhil istimalati tina jalan pirang-pirang nganggo. Piraku anu tinggalin logatan sakitu selauna ieu. Wa yahillu sareng halal lirijali pikeun pirang-pirang lalaki naon labsuhu nganggona ieu ema lidoruratin karena madarat kaharin saperti panas wabarodin sareng saperti tiis muhlikaini anu ngaruksak ieu dua. Wah cocok nuhun. Didukung lu santri mengadukung Mas Anjay. Santri mengadukung. Cocok ya. Wa yahillu sareng halal lin nisa'i pikeun anak cededah. Lin nisa'i ka pirang-pirang awewe nya anak cededah kan nisa. Balik ah. Naon labsul hariri nganggo sutra wabtirashuhu sareng amparan ieu harir wayahillu sareng halal lil waliyika orang tua naon ilbasus sobi nganggokeun ka budak al hariro kana sutra qabla sini sabai sinina saacan 7 pirang-pirang tahun ba'daha sareng sabada ieu sab'a sinin wa qalilul zahabi sareng ari saeutikna emas wa kasiruhu sareng lobana ieu emas aistimaluhuma tegesna nganggona ieu qalil sareng kathir fit tahrimi dina ngaharamkeun eta sawaun podo wae sarua wae sarua wae santri mah buka HP badag telepon situ wa idza kana sareng di mana-mana bukti naon ba'dus saobi saparona ieu baju eta
Ibrahisiman sutra Ibrahim ai hariron tegesna sutra wa ba'duhu sareng seari sabagiana ieu saob al-akharu anu sejen eta kutunan kapas tong wa ba'duhuna tong make mubtada wa ba'duhu sareng sebagiana ieu saob tong make mubtada sabab atop kana wa idza kana eta kutunan kapas katun punten katun au katanan atawa kapas masalan umpamana wah cocok ya di mana cai mah di bumi wah cocok lima gelas nasa apa lah teh bae naon deui teh masalan umpamana jaza maka wenang lirrojuli ka lalaki naon labsuhu nganggona ieu harir malam yakun salagina henteu bukti naon Ibrahisimu sutra Ibrahim eta goliban anu loba an ghairihi ala ghairihi kana salian ieu harir fa in kana maka lamun bukti naon ghairu Ibrahimi eta ghaliban anu loba halal maka halal ieu harir wa kadza sareng yakitu deui halla inistawaya lamun akur ieu harir sareng ghair fil asohi munggu qaul asoh ye faslun ari ieu eta hiji fasol fima dina martelakeun ya ta'allaku anu berkaitan bil mayyiti ka mayyit cumantel berkaitan teh min guslihi tina kade aya gosli aya gusli min guslihi tina ngadusan ieu mayit wa takfinihi sareng ngafanan ieu mayit wassolati sareng nyolatan alaihi ka ieu mayit wadabnihi sareng ngubur ka ieu mayit wa yalzamu sareng wajib ala tariqil fardil kifayati mungguh jalan fardu kifayah fil mayyiti ka mayyit al muslimi anu islam ghairil muhrimi salian anu nuju ihram wasyahidi sareng wong orang wasyahidi sareng maut syahid naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara
gosluhu kahijina gusluhu kahiji ngadusan ieu mayit wa takfinuhu ka sareng kadua ngapanan ieu mayit wassolatu sareng katiluna nyolatan alaihi ka ieu mayit wadabnuhu sareng kaopatna nguburkeun ka ieu mayit. Lila dikitu keur mah capek. Wa illam ya'lam sareng lamun henteu nyaho bil mayyiti ka mayit saha illa wahidun anu salah sahiji. Ta'ayyana maka fardu ain. Ta'ayyana maka fardu ain alaihi ka ieu wahid. Naon ma perkara dzukiro anu ditutur ieu ema. Wa ammal mayyitu sareng anapon ari bangke mayit al kafiru anu kafir eta fa salatu maka ari nyolatan alaihi ka ieu kafir eta haramun haram. Harobian kana eta kafir harobi buktina au dimian atawa kafir dimmi. Waya juzu sareng wenang naon gusluhu ngadusan ieu dimmi fi halataini dina dua tingkah. Wajibu sareng wajib naon takpinu dimmi ngapanan kafir dimmi wadabnuhu sareng nguburkeun kafir dimmi dunal harobi salian kafir harobi. Wal murtad kamana murtadna? Wal murtad atop kamana ieu ye? Wal murtadi sareng murtadun atau kena dunal harobi. Ye faslun ari faslun bisa dibaca tilu wajah. Lamun faslun berarti aya mubtada aya khobar. Lamun faslan ngabuang naonna ngabuang amilna. Naon amilna? Iqra al fasla atau iqra faslan. Lamun dibaca faslin berarti naon ngabuang
ngabuang naon huruf jar. Marortu bifaslin. Lamun aya huruf pi kahareupna dibaca naon majrur atawa jr fil libasi. Wayah rumu sareng haram ala rijali kala pirang-pirang lalaki. Anu rumah lalaki. Naon labsul hariri nganggo sarung BHS haram euy. Ini sarung BHS teh. Teu meunang tah make naon sutra. Teu meunang. Sabab kahijina ta'abbud teh naon karena ibadah. Kaduana aya letak sejarah sabab sutra teh naon lambang keangkuhan baheula, lambang kegagahan, lambang kemewahan. Sutra teh ari sutra ngagaduhan keistimewaan naon salah sahijina ketika dipake dina baju misalkan cuaca keur panas awak geunah. Jadi si sutra teh mawa naon tiis. Ketika cuaca tiis si sutra mawa haneut. Bisa kitu tah. Fleksibel sutra teh. Oleh karena itu raja-raja baheula mararake sutra bari digupaikeun ka handap kitu melambangkan kesombongan. Eta mah sejarahna. Tapi intina mah ta'abbud ieu teh. Saur Kanjeng Nabi. Sareng nganggo naon deui cenah? Nganggo cincin tina emas. Kade lalaki make cincin tina emas. Abi pas kawin teu make cincin. Dina emas mah tapi dina perak teu naon-naon gitu. Lalaki teu make cincin emas atau aksesoris emas, gigi emas, deui anting emas, cilik emas, gengge emas, gelang emas. Haram eta teh teu meunang gitu. Teu meunang. Wal kuzi sareng sutra kuz. Fi halatil ikhtiari dina tingkah milih-milih. Maksudna naon? Maksud tingkah milih-milih teh urang teh loba gitu. Lamun dina sarung mah aya sarung tina katun, aya sarung tina polyester, aya sarung tina naon? Garmen, aya sarung dina kain ieu, aya sarung dina campur-campuran dia. Halatil ikhtiari teh loba urang teh variana. Dina lomari teh ngajujrug ngejajar. Maka teu meunang nganggo eta sarung anu nganggo pakaian anu dieun tina sutra khusus lalakinya. Dina tingkah loba. Kumaha imah urang teu boga deui yeuh. Baju nu ieu tingkah mana, itu tingkah mana ngan nyesa hiji-hijina di kokojo ieu teh. Mangga eta mah angge. Sabab eta mah ghair halatil ikhtiari. Selain dina tingkah anu urang teh laluasa. Wa kadza yahrumu istimalu madzukira ala jihatil iftirasi. Ieu mah da dipake sarung henteu, dipake baju henteu, dipake celana henteu, ieu mah teu dipake nanaon. Ieu mah ngan ukur dipake amparan hungkul dijieun sajadah si sarung teh. Dijieun sajadah ieu. Maka tetap wakada yahrumu haram tetap sajadah atau amparan atau karpet anu dijieun tina sutra khusus lalaki eta haram. Wa ghairu dzalik min wujuhil istimali wa yahilu lirijali labsuhu lidururati. Kumaha ieu teh yeuh? Pakaian mah aya urang teh nu katun. Sutra ge aya, sajadah mah aya tina katun, jeung sajadah tina sutra ge aya. Ngan ieu bageus dipake sajadah tina katun teh anggar ka tirisna teh nyelecep gitu ampun. Jika di daerah-daerah Lembang, daerah-daerah Ciparai, Pacet, naon deui
tadi teh Kertasari lamun di Garut Macikajang naon deui Pamengpeuk Tara Riis nyalecep kana tulang teh kuat kalalinu geus dipake tah ieu teh angger linu gitu linu tiris teh gitu leumpang lalinu gitu ieu mah terpaksa we karena darurat kudu make sutra maka heug teu naon-naon halal pake eta sutra pake eta amparan tina sutra supaya naon ngahandetkeun kana badan sabab naon lamun urang keukeuh kana ulah haramna sutra urang leuwih haram deui naon ngarusak awak eta teh ieu cenah ulah ieu ngarusak eta cenah haram daripada paeh daripada naon gering seperti naon urang kahausan cai teh pisan teh dengan aya anggur merah sareng anggur putih atawa kawa naon deui Jack Daniel Mick Jagger soju naon deui Intisari ararapal atuh naon deui tuak bebas tube mah itu apa tuak bebas baheula orang itu tuh pujinya orang ditu teh tube tuak bebas naon we komik naon deui eta nu kararitu we deui ieu mah ngan eta hiji-hijina inum teu naon sahari taun ieu haus wakna sahari taun terus ya leumpang dipikeun eta tong ieu haus aduh ada geunaheun eta mah haram atuh sahari taun we gitu misal haus pisan ieu teh misal ieu teh anggur merah cukup sakitu ieu lebar ieu sakieu deui beakeun kitu ulah atuh eta mah haram atuh sacukupna we urang haus kieu hausna pikeun lamun dina posisina cai kumaha lawan kieu misal urang teh kaleuweung ieu dahareun aradeung wah nu aya teh ieu teh naon daging naon kalbun atau daging khinzir urang teh ngaburu teu meunang aya ieu aya kalbun peucit ku urang teh nya diburu heula peucit goreng urang teh sahari taeun we mun urang mah sacukupna jeung supaya aya kekuatan badan ieu mah kagok rada ngeunahan teh wah eta mah haram atuh sacukupna we karena naon lid darurati karena madarat siga abi kungsi abi eudeuh nginum alkohol kungsi ante nyaho eta mah karena rencangan futsal tu panginakeun cai mizon tinu motor si cai alkohol teh diasupkeun ke mizon duka naon merahna tapi mirip sante mirip mizon tiis gitu nya abi geus beres futsal haus gitu cerek gitu tuh diminum ku abi teh pop can nepi ka dican asup karek di dieu keneh asa panas asa diduruk ieu teh duduk itu asa ku naonnya asa dibakar ya teh kumaha alkohol ieu tiis dibakar naon ieu burakun gua gitu langsung naon ieu cai naon ieu babaturan sanes babaturan deuketnya babaturan pusat batur gitu naon ieu andi inum cenah cenah hampura cenah lain ngomong cenah tuh tadi ngomongna mijan lamun ngomongna Arab hoream teh nyokotna camin geus nyikat gigi mah geus naon masih kana karasa sahari teh asa diduru ke itu tah makan teh enak gitu itu teh kambayang cabe eta nu mararabuk kitu nya cacak-cacak abi ka di dieu geus panas tah panas asa diduru di dieu teh burakeun deui ku abi untung teu asup satetes ge karek di dieu keneh gitu diburakeun deui wah lamun batur mah naon ieu teleg gitu piceun ku abi tah teh teu apal tah ieu tingkahna karana madarat ieu teh naon supaya teh gitu ciga tiris gitu mah teu naon-naon wa yahillu linnisa'i labsul hariri tah ieu aya keistimewaan bagi biang-biang naon labsul hariri mangga nganggo sutra full 100% mangga sutra full mangga sutra baju tina sutra naon deui legging tina sutra kabayang gitu nya naon deui sajadah tina sutra mukena tina sutra mangga teu naon-naon waftirasuhu mangga sok ngangge awewe mah tuh da naon awewe teh zina
Zina teh naon? Awewe mah papaes, hiasan awewe mah. Hiasan. Segala ditapal-tapalkeun. Jeung mantes jeung di awewe teh nya sagala ditapal-tapalkeun. Anting tapalkeun di awewe mantes. Cincin tapalkeun di awewe mantes. Bondu tapalkeun di awewe mantes. Kalung tapalkeun di awewe mantes. Gelang mantes. Gengge mantes. Araratos awewe mah gitu. Mantes gitu kan. Oh iya mantes awewe. Oh lalaki di anting. Naon di anting. Di kalung. Naon kalung. Di gelang tinu ieu. Naon gitu lalaki. Lamun jam beda deui. Di gengge gitu nya. Apa gengge? Di dieu siga eta naon? Peragi nyangcang anjing ieu di gengge deui. Sebut teh istri mah naon gitu teh sebutna teh gengge. Naon di ditu. Teu pantes si lalaki mah naon lalaki make anting, ditindik di dieu. Ditindik di dieu segala bencong gitu teh boti gitu maksud kana bahasana teh boti gitu. Awewe mah teu naon tah sabab awewe mah papaes gitu. Cacak gitu abi gitu imah tabaruk ningali istri abi teu make naon katanya polosan geus geulis gitu. Polosan unggul. Pakai pas make cincin, make gelang gitu. Bener awewe mah emang pantas digitukeun teh gitu. Ningali teh wah pantas atuh. Ya tuh. Abi ge syarab gitu. Olah apa itu lampu ya sih. Lampu. Syarab gitu. Wa yahilu lil wali ilbasu sobiyah. Lamun aya kolot urang teh boga budak ya budak bocah-bocah cilik. Mangga anggekeun sutra. Tapi naon? Si budak eta umurna di bawah 7 tahun atawa 7 tahun leuwih saeutik. Mangga tah ka kolot. Boga budak ya, ieu mantes si budak lalaki. Pakekeun ieu, ieu mantes ieu pakekeun ieu. Teu naon tah. Wa qalilu dzahabi wa kasir istimalu fi hariri sawaun. Saeutikna emas sareng lobana emas eta sarua wae dina haramna naon? Haramna ulah gitu. Deuk saeutik, deuk loba haram tah lamun pikeun lalaki. Wa idza kana ba'du saubi ibrasiman ay hariron wa badu al ahur qutanan awqatan masalan jaza. Kumaha posisina kieu 50% sutra 50% naon deui katun. Maka meunang tah pikeun lalaki nya meunang 50% sutra 50% katun meunang gitu. Teu naon-naon tok wa kadza wa ba'du al ahuru katunan atau 55% sutra katuna 45% menang. Labsu malam yakun ibrasiman goliban selagina sutra eta teu leuwih loba maksudna naon tadi teh salah 50-50 55% katuna maksudna teh kitu tibalik 55% katun 45% sutrana eta meunang. Malam yakun al ibrasimu goliban. Nu penting si sutra tadi lamun ditimbang lamun digramasi leuwih loba keneh katun. Seperti kasus dina sarung BHS. BHS dina sutra eta teh. BHS pangmurahna Cosmo 3,5 pangmurahna teh. Pangmurahna Cosmo 3,5. Eta teh sutrana paling saperparsih 20% eta paling. Sutra Cosmo 3,5. Saluhurna excellent. 700-an. Saluhurna deui anaon deui sutra naon? Masterpiece. Di atas 1,5 juta kaluhur. Aya saluhurna deui di atas masterpiece teh hilap deui teh namina teh naon. Ararapa gitu BHS teh. Sutra BHS tah kitu. Santri mah galibna nya make naon? Cosmo. Alus-alusna make naon? Excellent. Excellentnya Infinite sandapeun excellent, aya excellent sana teh. Sandapeun. Pamita lepat tah kitu. Mahal tah gitu. Kantos abi nyeuseuh sarung BHS anu sutrana teh loba. Bisa asup kana botol aqua nu leutik segede kieu. Aqua nu segede kieu.
sarung dilipat-lipat bebaskan kana asup teh cobaan kira ya BAS tapi kudu BAS mah kudu dibasahan ulah BAS naon garing kene da mau asup gitu dibasahan rapat kitu-kitu ya BAS bakal ngarumpuyung gitu detik bebas berarti sutrana loba pisan teh gitu wa kadza istawiya fil aswaitah tadi 45% sutrana 55% katuna eta jaza atawa naon cek pendapat anu soheh mah 50-50 sah oge nah eta pamageun mah sok aya kadang ningali abi ngangge BHS sok aya di dieu istri anu ngangge BHS teh daya wah karunya awalna make samping nu teh goyor kitu nya samping kitu kieu tah pantes awe mah kitu da emang kudu anu corak-corakan make samping kebat make kabaya gitu make naon deui konde wah gitu moal ieu moal payung moal senter loba deui fi ma yata'alaku bil mayyiti wah martelakeun